Guys, eta syarat-syarat dina Fatihah. Syarat-syarat tangan jelas. Urang sing hati-hati dina syarat Fatihah. Sing hati-hati. Ya syarat Fatihah ieu teh urang teh karek daek ngaji. Karek nyaho kieu oge urang teh geus loba kasalahan urang. Urang karek ngaji ayeuna ya, karek ngaji kieu bab fikih syaratna syarat Fatihah loba nu cacat dina Fatihah. Salat urang bareto anu urang can ngaji eta kumaha? Jadi ternyata lamun urang nyaho dina eusina dina ngaji mah, oh berarti nyaho itu hakikatna ti pidieu ti Kanjeng Rasul gitu. Tinggal ngadeukeutan Kanjeng Rasul we. Aya urang masalah dideukeutana lagi Kanjeng Rasulna. Itu jadi masalah, menjadi mata kinung teh eta, mata susah teh hirup teh. Jadi urang mah lain ngadeukeutan Allah, lain ngadeukeutan Kanjeng Rasul, ngadeukeutan teh di mana aya anak ikhtiar usaha eta nu mata kadatangkeun kana duit sakitu urang. Matakan capek hirup teh. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bagi sareng syukur yang panjatkeun ka Allah Maha Ghafur, shalawat wa salam yang dipanjatkeun ka Junjungan Alam Masallah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi orang sedaya sing kang sabar mati Kanjeng Rasul Rabbana amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji orang sangatkeun ka Allah, mengucapkan alhamdulillah. Pujian anu sangatkeun ka Allah, anu wajib dipuji kurang sadayana nyata Allah Subhanahu wa taala. Puji urang ya pujian qadimin li qadimin, aya pujian qadimin li hadisin, aya pujian qadimin hadisin li qadimin, aya pujian hadisin li hadisin. Makna dina puji urang nyanggakeun sakabehna ka Allah, masrahkeun sakabehna teu aya kakuatan, teu aya wajib disembah, teu aya anu wajib nu boga kawenang iwal Allah. Jadi ternyata para jamaah sadayana eta isi dina pujian. Katakan urang teh nyanggakeun sakabeh pujian milik Allah, sehingga urang teu boga jeung teu banda teu ngarasa dina ayana diri urang kapujian. Sehingga para jamaah sadayana urang dina muji ka Allah ieu kudu ngajadikeun hiji ngarasakeun hinana diri. Dia begitu jemaseur ucapkeun pujian ka Allah, maka eta teu aya nanaonan dina dirina. Jadi dirina teh ngarasa hina. Gitu. Katakan lamun aya jelema nu ngaeuleun kayak di jelema panu mah hebat teh eta teh cenah masyaallah la quwwata illa billah. Kadang-kadang kitu. Urang lamun kitu kudu batur mane mah hebat apa saha aing kitu nya. Gagal orangnya. Jadi orang mah naiknya jadi turun deh, naik muliakan jadi hina deh, kusabab nyebulkan karena kata kuburan dina dirina. Gitu tak. Kita mecahkan gitu tak dina diri orang mecahkan. Kudu pecahkan sifat gitu tak. Sifat hayang dibere, sifat hayang dileuleuh gitu tak. Sifat aing gagah gitu tak. Sifat aing pangpiter teh pangbangan gitu. Jangan ada masalah. Pembangana begitu kan, sehingga timbullah abid kehambaan dirina eta khusus ngahamba ka Allah. Nah, kayak urang bereskeun heula pikirna wae nya urang
beres-beres pikina gitu ta. Masya Allah Gusti Agung insyaallah ulang ngalajenkeun kana hancan kamari mana nyata di antamisna mura'atu tasdidatiha ngaraksa dina tasdid Fatihah walau khaffafa musyaddadan lam yu'tada bi qiraati kajenting eta jelema macana teh itu diringankeun tasdidna lam yu'tada bi qiraati maka teu dianggap maca Fatihah eta jelema lamun tasdidna dibacana ringan wa maida syaddada mukhaffafa ngan lamun maca tasdidna teh kitu hayu ringan teu diulangi deui tah bacaan Fatihah teh batalat sholatuhu maka batal sholatna intagoyyaro makna lamun eta nganyahukeun jeung ngahaja ma'il wal amdi lamun eta jelema ngahaja mah kitu tasdid teh nyaho eta tasdid tapi dibaca ringan batal sholatna gitu batal tapi lamun aku bodoh mah bodoh saking kudu nyaho mah gitu katakan di antara dua apakah menahan keneh itu kuno awam apakah menahan keneh kuno ngarti anu bodoh mah tetap kena jadikan batal film nyaho mah tetap qiraatu kulli ayatiha wa minha basmalah jeung syarat dina maca Fatihah teh urang teh nyata kudu maca sakabeh ayat Fatihah termasuk maca bismillah. Di dia para jamaah sadayana di kasratil ahadisi loba dina hadis-hadis itu ija qaratum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim lamun dek dibacakeun di mana namanya dibaca alhamdulillah maca pek baca ku anjeun bismillahirrahmanirrahim kitu tah mana innaha ummul Qur'an nyata ummul Qur'an Fatihah ummul Qur'an bahkan kieu dina naon Darul Qatni wal Baihaqi bi isnadi sholih dina sanad anu shahihah bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha bismillah teh salah sahiji tina ayat bismillah tina ayat Fatihah bismillah teh wa an sayyidah ummu salmah cek sayyidah ummu salmah ma ummul mukminin itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah maca Kangjeng Rasul dina salatna bismillahirrahmanirrahim jadi tetap maca bismillah Kangjeng Rasul ya gitu urangnya tetap maca bismillah kade kamu bating paham jangan batur geuning teu maca bismillah ulah aya teu meunang bahkan kieu kumaha cenah apakah nu samar apakah nu jahar maca bismillahna gitu bising aya samar urang bising turut-turut ya disamarkeun maca bismillah kade di dia para jamaah sadayana wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa ghairihima ti Ibnu Abbas jeung Abi Hurairah di antara eta dua anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyanyana Kangjeng Rasul kana yajharu bismillah Kangjeng Rasul mah dek maca Fatihah teh maca bismillahna dijaharkeun tah pas kolot urang bae teh mah distukeun make dalil tah tinggal ngajalankeun kolot urang jahar bener eta teh gitu karek datang ayeuna teu dijaharkeun disirkeun nya urang hayang ngilu deui lieur kieu mah teh nya lieur eta teh di Ibnu Abbas jeung Abi Hurairah gitu eta teh kitu tah matakan urang singkade gitu kan baca urang bismillahirrahmanirrahim baca iman cenah geus hebat imam nage S2 S3 S4 tapi bikin ke S2 progna urang mah moal maka bismillah dan bismillah mah di luhur aya ana dijaharkeun mah geus aya disamarkeun nuturkeun bahaya tak kata bismillah kali jadi qiraatu kulli ayatiha wa min habasmalah bacaan setiap kedah dibaca dina salat Fatihah teh kedah dibaca kabeh setiap ayat Fatihah
termasuk karena bismillah. Oke, ayah hukmul basmalah. Hukmul basmalah ayah hukum lain. Ayah hukum bismillah ia ayat minal Fatihah. Hukum bismillah teh nyata ayat tina Fatihah. Itu tetep ya hukumna wajib. Datang ayat Fatihah bismillah. Gitu. Mun teu maca bismillah berarti teu sah. Berarti teu maca Fatihah mun. Nya. Ngan waktu sanu fi awali kulli surah sunnah hukumna dina setiap saban-saban surat itu sunnah. Seperti orang baca qul huwallahu ahad bismillah la qul a'udzu falaq bismillah la qul a'udzu binnas bismillah la alif lam mim bismillah la sunnah eta mah. Eta mah teu kudu naon tah. Teu menang pahala sunnah gitu. Tapi aya Fatihah mah tong gagabah kade. Fatihah mah tong gagabah ngomong-ngomong geus ningali kana kaayaan kitu nya. Itu orang balik ke Mekah ya, baca bismillahnya Fatihahna gitu. Singkat deh kan. Sudah di Mekah kita baca bismillah, singkat hati kan deh. Singkat hati katanya. Itu dah langsung baca bismillah gitu. Nah, ila surat Taubah terkecuali surat Taubah. Surat Taubah itu disunatin kan. Jadi sunat. Gitu. Nah, eta tah dina masalah bismillah. Asma'uha huruf-hurufna ayat 25 huruf tina bismillah minha dirinya eta teh ngajadikeun hiji sebagian tina nyata tina bismillahirrahmanirrahim guys. Ada mulahni antakuna halata ayusmi'a nafsau qiraah ya dina maca bismillah teh dina maca Fatihah teh ayusmi'a syarat dina maca Fatihah teh ayusmi'a nafsau qiraah kudu kadenge ku dirina keur nalika macana itu naon sababna li annaha ruknun qawliyin saknya-nyana eta maca bismillah teh maca Fatihah teh eta teh rukun qauli. Jadi mun urang teh maca Fatihah kedah kadenge ku dirina teu kenging cicing ulah kieu ya Allahu akbar dina hate macana teu meunang. Sabab dina hate teu cumpon rukun qaulina aya qauli teh ucapan berarti kudu aya ucapan nu kaluar minimal aya ngucap aya ngap-ngapanana aya gerakanana minimal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ngantos serakane ke batur begitu orang jadi makmum aya kurang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kecek imam teh sia ngalewan aing lain cenah sing kitu kade. Jadi eta ngajadikeun hiji rukun qauli. Sabab hiji rukun qauli anu memang kurang diucapkeun dina Fatihah teh berarti rukun qauli, rukun ucapan. Kudu cumpon eta rukun qaulina, lamun teu cumpon teu sah. Gitu. Betulan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sing hanca we tong sing katingalieun bacaan Fatihah. Gitu. Besi kayak orang cacat baca Fatihah deh kumaha. Ya. Cacat kaya. Nah, tetep tah kudu kadenge kurang. Ku diri urang maksudna mah itu ku diri urang kudu kadenge aya nafsuna. Allah yatakhallalaha zikrun aznabi. Oh ini sekali. Ya sudah. Di dia para jamaah sadayana kaunuha bil arabiyah dina maca Fatihah teh eta kudu aya bil arabiyati kudu bahasa Arab. Jadi teu meunang terjemahkeun. Lamun urang teh mah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji pikeun Allah anu ngageranan sakabeh alam. Tetap bahasa Arab. Besing ke ayat Islam Nusantara
hayang maca Al-Fatihah diterjemahkeun eta sesat ngaranna kitu mah kudu diborgol kitu nya lain mah penting paham gitu Islam dengan segala endahnya Gusti dagang Islam segala endah anu palingkeun para jamaah sadaya dina Wahabi ieu Wahabi bagus buka channel kuat gitu kuat channelna itu abi nyaksian ya pantes perkembangan anak pesat gitu pantes gitu sabab bawahan anaknya lain kira lain bangsa urang bawahan anak Wahabi mah gitu roja ada dia geus berupa dulu saya roja saya geus aya LDI geus segala berupa aya kabeh urang ngahulang we ngaji teu bisa kitab teu bisa kita mana nu bener kitu nya mana ya nu bener ya Gusti dagang eta kitu tah mantakan sing kuat kada akhir zaman mah kitu goyang ieu atas nama NU ieu Ahlussunnah wal Jamaah ieu Ahlussunnah wal Jamaah tapi kitab NU tah dibaca NU teh aya syarat Kiai Haji Hasyim Asy'ari teh aya kitab di ngaranna kitab khusus marang kitab teh khusus kitab NU aya dasar-dasar dina NU aya kabeh dasarna ya dasarna jadi sing hati-hati urang kabeh aya kitab teh khusus kayak pembahasan nah ada musorifi falau qasoda bi qiraati ghairil fatihati salat fala tasihu lamun jeung teu meunang aya perkara nu ngamalikeun kana maca Fatihah sanajan jeung niatna eta maca babacaan niatna maca ghairil Fatihah ngan salian tina Fatihah dina salat eta fala tasihu teu sah eta ya lamun cara urang dina Fatihah kitu hayap urang dipalingkeun niatna lain maca Fatihah eta mah fala tasihu teu sah guys eta syarat-syarat dina Fatihah tah seueur syarat-syarat tah nganu jelas urang sing hati-hati dina syarat Fatihah sing hati-hati ya syarat Fatihah ieu teh urang teh karek daek ngaji karek nyaho kieu oge urang teh geus loba kasalahan urang karek ngaji ayeuna ya karek ngaji kieu bab fikih syaratna syarat Fatihah loba nu cacat dina Fatihah salat urang bareto anu urang can ngaji eta kumaha eta tah ya sing aya mah jelema tina teu ngaji kana ngaji salat mah salat begitu tina teu ngaji kana ngaji begitu ngaji nyaho itu nu baru salah tobatan kurang di dieu begitu ngaji ningkati kana ngarti begitu ngarti ieu teh salah keneh wae tobatan di dieu semakin urang ngarti terus semakin urang nobatan ka dieu kusok loba kasalahan di dieu mantakan jelema nu bodoh mah lalabora ieu teh asa pambener naon gitu asa geus we gitu cukup asa geus sakit teh cukup gitu geus sakit tuh asa geus pas sehingga embung neangan pangarti teh embung gitu embung geus we sakit tuh. Nah lamun kitu moal karaksa ka cacadan urang moal karaksa jadi kos kieu cenah ya mun jelema ongkos RT PPD yang kelingan teh lamun hareupeun masyarakat bisa tulak cangkeng teh hareupeun masyarakat tapi begitu aya datang RW mah mana ge sarua ngahormat keti RW PPD yang kelingan dirinya bisa tulak cangkeng di hareupeun RT tapi di hareupeun urang mah teu bisa gitu oh lurah ge kitu ngerasa hebat sarua tulak cangkeng di bawahanana tapi pelbah kucamat mah mana geus ieu semakin urang kitu tah ieu teh teu anggeus-anggeus nobatan tina kabodohan geus teu anggeus-anggeus urang begitu ningkat kana ngaji terus kana ngarti tina ngaji eta ngabelajar eta geus begitu kana ngarti ieu urang masih kena loba kacacakan nobatan di eta komo engke urang lamun nupata kana bangsa tarikohan itu karena tawadu itu geus susah
nyaritakeun tawadu. Dari jelaskeun dina kitab Sirul Asrar dina tawadu tak nanaon do nanaon aina naon gitu. Dijelaskeun kabeh. Tak nate tobat kudu tobat heula jelema hayang tawadu teh. Teu tobat mah tawadu. Urang mah tawadu teh cicing we emang teu bisa bercicing teh dunia. Emang bodoh urang teh cicing wae gitu. Tawadu teh tetep ku tobat heula. Itu tobat mah teu tawadu. Da tawadu teh lain hareupeun makhluk, hareupeun Allah. Itu era Allah teh era isi Allah teh gitu. Sehingga ngarasakeun kahinaan dina dirina sehingga teu ningali ka makhluk leuwih hina ti dirina. Eta nu gagal mah kitu nya. Aja teh bangga teh ngaji kitu teh. Diserang bersama Fatihah nya. Guys, ieu banggana kitu raja masarena. Urang beres tah dina syarat Fatihah, terus aya hukum bila mana jelema nu teu bisa maca Fatihah kumaha? Ija ajaja anil Fatihah. Hukmu ija ajaja anil Fatihati. Hukum bila mana jelema teu mampu dina maca Fatihah ngajalankeun syarat Fatihah, maka eta aya hukumna. Aya hukum. Diterapkeun hukumna, mana kaya dihukum? Hukum hiji wajib alai ta'allumuha wa hifdhuha. Wajib kata jelema anu teu bisa maca Fatihah ta'allumuha kudu belajar. Kudu belajar tetap. Lamun teu belajar dosa teh. Geuning salat mah salat, dosa salatna. Enggak gampang kan? Itu tah. Itu penting ngaji teh gitu. Aya hukum kade jelema cicing aya geus bener Fatihah teh geus we. Asa eueuh hukum Fatihah, ada Fatihah mah geus penting nu bisa aya nu bisa sabisa na maca Fatihah mah. Justru aya hukum. Hukum jelema anu teu bisa maca Fatihah aya hukumna. Hiji hukumna ta'allumuha. Kudu belajar tetep. Untuk menang kieu aing teu bisa maca Fatihah teh geus sakitu maca Fatihah teh gitu. Gitu mau belajar malah geus sakitu dosa salat. Tidak gitu aing ngaji mah gitu. Dan emang gitu. Oh, nyingsieunan gitu nya. Nyingsieunan lain nyingsieunan gitu. Justru urang teh tong gagabah gitu. Semakin jelema hati-hati dibandingkeun jelema anu sembrono jeung hati-hati bahayakeun jelema anu sembrono. Bahaya. Ari hati-hati mah urang kos di jalan ya jelema teh seak-seak. Tereh eta mah cilakan lagi. Tapi begitu urang hati-hati terus mau motor teh gitu. Hati-hati sakira-kira teu tekor gitu kumaha ngabelokeun anak gitu. Tah gitu. Hiji tah ta'allumha. Wahib tuha jeung wajib kata jelema nu teu apal apes dina maca Fatihah wajib hiji belajarna kadua ngapalkeunana. Mun diapalkeun Fatihah teh balik ngaji teh apalkeun. Urang diapalkeun teh nya. Dan geus pinter pan. Nya. Geus pinter sok coba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Pinter gitu atuh pinter. Aing teh kudu di pepatahan ieu Fatihah mah geus bisa. Haye tolongkeun cobaan. Nya. Tolongkeun masyaallah Gusti Agung. Aya kitu tah. Urang teh mantakan lamun muji kadinya Gusti. Eta teh hukum tah, hukum anu teu bisa maca Fatihah teh lain cicing dina kabodohan lain, tapi wajib hukumna belajarna jeung ngapalkeunana. Wajib ngapalkeun lamun teh urang teu bisa aduh kumaha nya. Urang teh Al-Fatihah teh kieu wajib. Kudu beneran we ku urang kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amun urang teh mah alhamdulillah, alhamdulillah. Kudu kitu terus apalkeun. Ya Rabbil alamin, Rabbil alamin. Kudu kitu seutik apalkeun. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka terus apa? Udah apalkeun eta teh di imah teh. Gitu. Unggal isu teh pabeulih teh kana piduit teh ya. Nu jadi liar teh asal ningali beas eueuh we geus. Aduh, ting boro-boro inget kana sagoe tah.
uyuhan atau saking sesabeas itu kan itu. Sesabeas. Masya Allah, sesak karipuh lima. Sesak karipuh, uyuhan artinya. Masya Allah, orang kalau meninggal gitu Allah. Wajib geringnya ayah hukuman. Tangketnya orang teh bila mana orang teh hayo cicing dina kabodohan baca pil Fatihah teh geus kitu. Di hadapan Allah ke Allah ngalupkeun dalil ieu. Cek Allah arisnya kumaha pan aya syarat Fatihah meureun ku aing disodorkeun ti ulama. Ngadengen teh situ syarat Fatihah. Oh jurenya syarat Fatihah mah tadi teh teu bisa. Ai mana kitu teu nyaho kitu hukum bila mana anjeun teu bisa baca Fatihah pan aya hukumna. Ditotor orang teh model kitu ditanyakan. Dina syarat mulai kana hukum. Aya hukum-hukum lah situ dosa tah. Kalau tuh berarti situ dosa kai. Da tengah jalan perintah aing pan. Panu ge salat Gusti. Ai sia ai dina salat berbeda syarat dina salat teh. Beungat urang teh dibabet ka ieu mah. Beungat. Istirahat ka eta. Kaeungapan teh karasa. Beungat teh karasa lamun urang geus ngarti. Teu ngarti mah moal ngarti henteu. Moal ngarti ya. Da jelema ge nya lamun teu nyaho eta makam adi hareupeun. Biasa ya leutan teh. Tapi lamun nyaho urang teh siap-siap segala urang geus dijingjing. Dan dek lupa kitu nya sieun. Sieun. Ai ku teh nyaho mah. Ai teh nyaho biasa we kitu santai. Tidak eta kitu teh. Wajib tah alai ta'allumha wahid zuha. Eta wajib hukumna. Namun jelema bila mana ajaja apes jelema teh teu mampu maca Fatihah teh unya teu bisa naik kieu tetep eta kakenaan hukum pikeun wajib hukumna belajar wajib hukumna ngapalkeunana wajib hiji nu kadua pailam ya fajah uing mah teu bisa diapalkeun teh tetep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hese geuning ngapalkeun teh hese fa ilam yahfazha wajaba kitabatuha lamun sakira-kirana urang teu mampu ngapalkeun maka tulis dina kertas tulis gitu kita ditulis tah Gusti tulis urang palkeun gitu teu bisa ngapalkeun urang dibaca gitu sing teu ngapal lamun jelema teu hafal Fatihah gitu urang tuliskeun tengah-tengah urang di tengah-tengah fi waraqatin yaqra'u minha sehingga begitu ditulis na kertas baca urang lamun memang urang teu hafal gitu tuh Fatihah teh kade saking kewajiban mun kira-kira urang apes memang jelemana bener-bener bodoh gitu teu nyaho teu hafal maka wajaba kita batuha fi waraqatin yaqra'u minha wajib nulisna dina kertas gitu. Fain ajaja qira'a sab'a ayati la taqusu kumaha mun kieu mun jalan teh mah kieu ieu jelema teh lamun eta jelema apes qira'a maca sab'a ayatin dina 7 ayat la taqusu hurufnya jeung teu meunang ngurangan dina huruf an hurufil Fatihah wal abdalu qaunu mutawaliyah terus-terusan we cara kitu tulis kurang gitu terusin kurang baca Fatihah teruskeun gitu matakan kurang hengkah jadi kata teh penting dari Fatihah jadi aya hukum-hukum tersendiri hukum nah fa'in ajaja qira'a sab'a azkar la taqus hurufianil Fatihah fa'in ajaja waqfu biqadriha kira-kira waktu cukup untuk bikin ngatakan Fatihah kurang tetap kudu terus belajar terus akan gitu ta orang teh mantakan dina Fatihah teh sing hati-hati kade itu sing hati-hati orang namun cara tiamat dina Fatihah teh hafalkeun kurang baca sing bener sabab aya makharijul hurufna tempat nu kaluar eta huruf teh kumaha gitu hafalkeun di kudu belajar dina Fatihah minimal Fatihah teh gitu Fatihah urang beresan gitu sehingga mun urang maca Fatihah
eta ngajadikeun hiji kaabsahan dina salat. Keabsahan guys, lamun orang non kumaha maca Fatihah teh kieu, urang begitu maca Fatihah jadi makmum, ya menjadi makmum ya. Seperti makmum menjadi masbuk. Di masbuk makmum masbuk. Dina makmum masbuk urang teh kan meureun wajib maca Fatihah teh nya. Wajib tah itu la tasqutu Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah. Teu meunang megatkeun maca Fatihah salirana illa fi halatin wahidah terkecuali dina tingkah hiji. Jadi lamun urang maca Fatihah teu meunang dipegatkeun ngan terkecuali dina hiji tingkah. Mana waya halatul masbuk. Nyata keur nalika tingkah masbuk. Maksudna kumaha? Maksudna kieu cenah. Wal masbuk ari masbuk teh cik urang man adroka min qiyamil imam zamanan la yasa'u fihi qiraatul Fatihah. Naon nyata ari masbuk teh ngaprokan manggihan kitu tah. Nyata urang dina kenalika nangtung teu cukup pikeun maca Fatihah. Jadi kieu urang teh datangna eta salat begitu orang mau masuk ke panerian orang baca Fatihah teh teu cukup ku sabab eta imam teh ruku manten gitu, ruku manten gitu. Sehingga kieu dina hukum masbuk yajibu ali ayyuba diraubil Fatihah ba'da takbir. Lamun dina masbuk mah na masbuk kudu langsung wae maca Fatihah wala yusanu lahu dual istiftah. Jadi kieu begitu imam teh keur maca Fatihah itu maca Fatihah maca surat urang karek datang. Begitu karek datang ieu urang maca Allahu Akbar kabirah heula apa entong di dinya mah langsung maca Fatihah tong maca istiftah heula. Jadi wala yusanu teu disunatkeun pikeun makmum masbuk maca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira kusabab maena posina kaya masbuk. Besingkir haye urang terus kene kitu urang maca Allahu Akbar kabira Allahu Akbar. Imam geus beres nek maca surat urang Allahu Akbar kabira keneh. Imam geus ruku urang Allahu Akbar kabira keneh karek Fatihah. Geuting gampang ke urang beri ke imamna teu sah. Teu asup rakaat gitu. Nah sehingga kieu wayarkau badar rukul imam mubasyarah wala yajulahu ikmalul Fatihah. Kieu cenah lamun imam begitu ruku urang teh can sampurna Fatihahna saperti kieu karek urang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaayaan imam teh geus ruku geus we cenah wala yajulahu ikmalul Fatihah geus eta mah begitu urang wayar kau langsung we ruku wala yajulahu ikmaluha jeung teu meunang naon teu meunang pikeun eta si makmum masbuk ikmalul Fatihah nyampurnakeun kana Fatihahna langsung ngilu tah ini lah fungsina imam nanggung jawab Fatihahna eta si makmum masbuk gitu. Di disunatkeun di urang teu disunatkeun maca Fatihah lamun kira-kira teu kabari keneh begitu maca Fatihah hari imam teh geus ruku urang maca Fatihah keneh entos langsung gitu. Nah gitu ngan kieu cenah walakin yusanu lahu ikmaluha idza ghalaba ala dhannihi tafirul imam fi ruku'i. Lamun kieu mah ye urang teh nyirian ieu si imam begitu rukuna teh sok lila. Rukuna teh sok lila. Begitu lila urang teh boga prediksi si makmum masbuk teh ya. Lamun maca Fatihah dituntaskeun ge beres ta eta mah walakin yusanu lahu ikmaluha sunnah hukumna nyampurnakeun Fatihahna. Lamun sakira-kirana urang nyaho ieu si imam teh rukuna sok lila gitu. Tapi lamun di urang mah jarang lila gitu mah. Atuh geus sararahkeun pan. Jarang geus kanyahoan berarti aing terus Fatihah katinggalan dia sabab syaratna si asup kana rakaat teh
urang bareng jeung imam nalika ke rukuna. Lamun geus cengkat teh si imam teh cengkat tina ruku, urang hayo karek ruku. Eta mah tong diasupkeun kana rakaat kade. Jadi bisa asupna kana rakaat teh kaayaan urang jeung imam teh si makmum jeung imam teh ngilu ruku. Gitu. Mantakan urang kajian teh urang maca Fatihah kan jadi makmum masbuk, begitu maca Fatihah urang can sampurna Fatihahna. Imam geus ruku ngilu ruku. Wala yusan walakin yusan. Dan sunatkeun kade. Kecuali ijad golaba ala dzonihi tatilul imam fi ruku'ihi boga sangkaan jonnun teh cek urang mah sangkaan anu kuat bahwa eta si imam teh biasana kaayaan rukuna sok lila urang teruskeun we sampurnakeun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin karek urang ruku bareng jeung imam rukuna sah. Jadi asup rakaat hiji waktu ieu aya riwayat pada masana Kangjeng Rasul keur netepan subuh. Begitu netepan subuh Kangjeng Rasul sawaktu ruku dicekelan ku malaikat. Dicekelan cenah tong cengkat tina rukuna. Gitu. Lila rukuna. Gitu, lila. Begitu beres lila, beres netepan subuh, karek ditaros ku sahabat. Kanjeng Rasul kunaon aja lila ruku. Kanjeng Rasul kalau teh begitu ruku ditahan ku malaikat. Tina cengkat teh. Ku sabab naon ditahan? Ku sabab nungguan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali teh diganggu. Jadi Sayyidina Ali mah mapah teh lempangna teh lamun aya nu kolot teh tarawan milaan. Ya makan ngaranna lempang kolot atuh lila. Mun urang aya nu kolot tuh ditajong urang. Gitu. Tarawan ieu teh lah. Urang teh kolot urang milaan nu patenya. Bapak pandeui ieu lah geuning. Jigana eta meudek je barang jual jigana. Tidinya begitu Kangjeng Rasul tercengkat dina rukuna matahari ge eureun. Jadi waktu sebut tadi nepikeun ka penghargaan ka Sayyidina Ali saking ku ngamulyakeun kana eta nu kolot matahari ge waktu teh dieureunkeun heula nepi kalina waktu subuh. Begitu tuh. Gagahnya itu ahli-ahli salewat. Urang mah sieun katinggaleun ya. Urang mah tong goreng kitu urang dijijak ke sawah kitu katinggaleun dia urang dijijak. Gitu. Eta teh aki-aki teh Yahudi deh. Gitu. Kurma pawe saudara cicing we da beradab luhur Pak. Kemuliaan teh dina adab luhur gini lain dina ilmu ieu. Jadi ilmu tinggal ilmu taya adab mah tetep we adab faqul ilmi adab mah leuwih luhur tibatan ilmu. Adab nang ararup pada nama adab nanya guru gini ditonjok ya guru ditonjok kolot ditonjok kolot teh nama molototnya sti dalu ya wah hese ya sehingga yang ngamatur kunang kesuksesan dalam baheula di kiai teh kusaha nyata hikmatna gitu aya babaraha aya opat aya babaraha tempat anu memang kudu kurang dicopot gitu aya gitu di antawisna nyata hiji urang ngahidmat itu ngahidmat terus akhlak ditonjolkeun kan hese ngaji akhlak teh eueuh dina sakola SD lagi eueuh anu akidah akhlak teh eueuh eno mah ganti gitu naon ngaranna teh buku agama ganti anu jadi agama naon aya eta kabeh dipelajari gitu betul mah akidah akhlak teh nya akidah akhlak fikih gitu bahasa Arab masyaallah eta teh tidak pikir oge nerangkeun tentang hamba waris teh aya bab warisan kade na pikir emang ka bab aya bab warisan teh pikir gitu gitu nya urang Gusti da bahasa Arab akidah akhlak gitu masyaallah pantesnya gitu pembelajaran sakola teh nepikeun ka kapungkur mah lamun sakola agama ge pan lain kira sakola agama hungkul sakola agama teh lamun tepi ka kelas genep teh tepi ka bisa ngeran atuh
Itu kan kelas sama tuh bisa ngerap lain kira. Bismillahirrahmanirrahim aslin yahtaju ila mana gitunya. Wa ta'ala ku ya ta'ala bismillah hungkul di era terus hantam atuh kan di era atuh geus jadi kiai urang. Kelas 6 eta teh sakola agama. Ayeuna urang nepi ka S1 teu bisa wudhu acan. Maledong gitu aja. Aya mahasiswa ke KKN ditanya itu baca apa? Baca doa wudhu. Aya mana tuh bisa doa wudhu gitu? Bisa cenah enggak tahu doa wudhu. Kan dia tuh cilaka kolotna. Duh. Cerita Sayyidina Ali ketika itu adabna. Yang jadi kolot teh, kolot gitu lain kolot aja dah sanes. Gitu. Begitu anu sepuh, mapah, mainan dek salat subuh cicing terus nuturkeun teu wani miheulaan nepikeun Kangjeng Rasul ditahan, kita nepikeun kacengkat tina rukuna masing Sayyidina Ali teu ngilu berjamaah. Jika gitu. Ketika subuh diperpanjang harita keneh, bayangnya orang perpanjang gitu nya. Waktu teh perpanjang aya keur nama. Masyaallah. Tata Gusti dage matakan lain kira eta teh urang teh masyaallah dina ruku teh geuningan ruku teh eta teh pagoyan para malaikat masyaallah. Istimewa hese hayang boga salat teh hese. Nepikeun ka Nabi Musa yang menjadi umat Kangjeng Rasul, Nabi Isa yang nepikeun ka umat Kangjeng Rasul, nepikeun lamun hayang nyaho Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Adam. Nabi Adam teh diterima tobatna ku Allah teh, Nabi Adam teh inget teh. Eta Nabi Adam kusawab boga salah ka Allah, boga kasalahan. Kumaha carana supaya Allah bisa ngapurakan dosana? Itu carana ya. Sabab diterima tobat nama dina kita mah kieu. Jadi dina kita mah geuning kusabab eta Nabiullah Adam alaihissalam eta diterima tobatna kusabab ngatasnamakeun Kangjeng Rasul. Nepikeun cek Allah anjeun nyawa ti mana he Nabi Adam? Gusti abdi salaku ditiup tendruh kana jasad abdi begitu abdi cengkat ningali dina eta papanama eta ditingali nyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Moal mungkin Gusti nami Gusti dihijikeun nu lain kekasih Gusti ngatasnamakeun tawasulna ka Kangjeng Rasul diterima tobatna teh urang ge hayang bisa teh moal bisa naon lamun teu ka Kangjeng Rasul. Matakan kunci kahiji mah dina hirup mah sholawat. Kayak geus beres salat mah ai salat mah ibarat urang eukeur ngagaru terus ngararata selebihna geus beres urang dirarata arek melakan pelakna ku zikir. Itu. Jadi sholawat. Matakan doa baina doa sholawat antara doa jeung doa make sholawat eta langsung ke Allah yarfa'u doa langsung diangkat doana kusab aya sholawat antara sholawat jeung sholawat itu langsung diangkat. Jadi ternyata jelema teh geuning hayang boga kakuatan teh ku sholawat. Jadi moal aya hiji kakuatan lamun teu aya sholawat gitu. Datang nanti anugerah lamun urang nyaho usina mah moal teu kudu gawe ieu sebenarnya. Kudu capek gitu. Mun nyaho intina ya. Mun nyaho intina dina hirup moal kudu capek neangan duit. Gitu. Maksudna kumaha? Maksudna ulah usaha gitu, usaha ngan moal capek da jelema teh lobana neangan duit teh capek. Ngan moal capek usaha. Itu. Moal capek. Gitu. Urang dibelah kesekeun bana waktu. Teu usaha. Jadi moal capek. Nyaho intina intina tah kuncina teh dina sholawat. Jadi naon wae ge sakabehna kakuatan nu dina diri urang bisa ibadah, urang bisa zikir eta teh nyata ti Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul. Ti Kangjeng Rasul. Mun jelema ngadawamkeun ya supaya karasukan dina ilmu, karasukan eta teh bahasa kitu teh. Jadi tina sholawat sama penting. Tina sholawat. Karena orang itu sabar mah hayang gampang. Biasanya kan ku kedulna we. Kedulna. Minimal mah sabar mah ladang dina nu kitu mah ladang istiqomah we.
Orang mau baca salat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus sih rutin jalankan kurang terus jadi keistiqomahan terus. Jadi lamun orang istiqomah mah kayak aya dia terus kurang ngan urang mas salawat teh dianggapna teu aya hartian jeung moal mere solusi di tak eta masalahna. Jadi seakan-akan salawat teh eta mah perkara anu misah teu jeung kahayang urang gitu. Justru Allah merekeun ka urang teh eta tina salawat. Salawat mah bisa dibere orang biasa. Ti kanjeng Rasul. Ngan kasarnya kayak gitu. Jadi kanjeng Rasul teh kabeh gitu. Sakabehna ge. Beas, duit, emang bisa eta. Gitu. Itu tak komai sapi gitu kanjeng Rasul. Katakan lamun cara jenengan boleh dan mantep perlu dibeli isor. Kanjeng Rasul cara gitu ya. Itu masalah Gusti, da kata kita tah. Eta kitu tah. Jadi inti nama sebenarnya aya di diri urang. Supaya urang tercapai kumaha lain ulah usaha lain. Jadi ternyata lamun urang nyaho dina eusina dina ngaji mah, oh berarti nyaho itu hakikatna ti di Kanjeng Rasul gitu. Tinggal ngadeukeutan Kanjeng Rasul we. Aya urang masalah di deukeutan we Kanjeng Rasulna. Itu jadi masalah, menjadi mantak hidup teh eta, mantak susah teh hidup teh. Jadi urang mah lain ngadeukeutan Allah, lain ngadeukeutan Kanjeng Rasul, ngadeukeutan teh di mana aya anak ikhtiar usaha eta nu mantak kadatankeun kana duit sakitu urang. Mantakan capek hidup teh. Kusal kurang deket kalau jeung kurang deket ke Kanjeng Rasul. Mantak capek mah hidup teh. Capek. Teh tak kitu teh. Akan disebutkeun urang berarti ngan tetep urang mah teu percaya mal tetep itu sama moal boga. Jadi urang teh lamun cara dina usaha anu ngajadikeun usaha teh anu teu capek teh kumaha? Jadi supaya tong capek teh kumaha gitu. Lain urang cicing camalu ieu dihareupeun imah lain. Itu lain. Jadi intina mah lamun urang dina nganyahokeun dina secara hakikatna bahwa ieu rezeki ti Allah, entong ningakeun ka Allah sehingga ku Allah bakal dibere kanikmatan dina usahana eta. Ngan lamun urang ngajauh ti Allah bakal dibere siksa ta eta nu tak teh siksa. Itu urang teh apa disiksa apa teu kumaha teh. Dan rata-rata coba terus saya disiksa. Sok bandungan kurang gitu. Sila mana mau segala enak kemudian laku dagang teh, tapi sholat henteu, ngaji henteu disiksa. Beribu. Ieu kurang biak 2 karung kurang keneh, biak 3 karung kurang keneh. Kurang bisnis ieu gol, hayang keneh bisnis ieu menang sakieu, hayang keneh sakieu kitu Eta tak tempat capek deh. Kurang sababna. Sabab tidak datang ke Allah. Tidak datang ke Allah, tidak datang ke Kanjeng Rasul. Itu enggak capek tembok. Tidak. Orang masuk para kitinya ninggalin geus ningali kayaan batur mah hebat ini teh salat di angger we teh loba aya urang nu daek salat. Eueuh cetik kalau timun. Putra mah kurang kalarieu jadi aral hirup tehnya. Aduh, sudah gitu hirup teh. Geus mulai dek ngaji kala teu boga duit, teu mundur teh wae kitu nya. Lieur nya geus lieur aneh. Lieur geus teh dagang hek kira urang mulai terus. Seri-seri kieu togan minimal si abdi ge rutinkeun siapkeun diri urang pertama kuncina tobat heula ka Allah sakitu. Tobat heula naon anu kurang dijalankeun termasuk urang teh ya tobatan anu geus kaliwat, tobatan anu aya di hareupeun urang. Eta nu hese nu hareupeun urang. Tobat nu ka tukang mah, tapi nu hareupeunna dipolototan wae. Kitu masalahna eta. Eta nu kaji matakan dina ilmu dina gerak-gerik dina nyokotna dina naon? Dina urang dina thariqah sarua kudu terah tasawuf heula da kusabladana kan eta kana jahid lupatna kana pakat jahid jadi tetep kudu eta heula jadi rangkaian-rangkaianna kitu rangkaianna pertama kabeh ke tobat moal aya hiji jelema anu diangkat ka Allah lamun teu tobat moal moal iya
aing kena da eta mah teu dosa ieu aing teuting ti heula da ngarapukeun meunang teu tobat tetep emang mulia ieu aing penting da kamari usaha ngabohong penting ah aing balik tobatan kena ieu aing mah moal ngabohong teh moal mulia ieu moal Nabi Adam nepikeun kan teu mampu tanggah sirahna ka luhur langit saking kuarana ka Allah tobatna di mana Kangjeng Nabi Adam teh digubrakeun ka alam mulia di India mapah bari jeung tobat terus ka Allah mapah ka mana ka Arab itu abrok di mana tepangna nyata jeung eta Siti Hawa tepangna nyata di Jabarut itu mapah eta seueur riwayat terus tobat ka Allah ceurik Nabi Adam gitu. Dalam terkitu mau berumali taikeun deui darajatna geuning ya. Diangkat teh darajatna. Tetep ditampi tobat ka Allah. Gitu. Hiji jelema moal aya perkara dibere kamudahan keberkahan dina hirup lamun teu ditobatan dosana. Hesek. Eta teh dosa teh bambal ngabuburatan urang. Burat, hirup teh kalah burat. Beban teh kalah burat. Lain malah hampang kalah burat, kalah puyeng wae teh sirah teh numpuk. Kusab dosa kita teh masyaallah Gusti urang teh geunah teh ya Allah mencara urang ningali kana fadilah ngaji morolok dosana gitu masyaallah ningali urang fadilah salat morolok dosana eta teh fadilah kitu teh kitu teh. Nah itulah para jamaah sadayana eta teh insyaallah berarti urang ke ngalaksanakeun naon dina dinten Rebo urang siap kieunya mengi kemisna orang maulidan orang haulan termasuk orang sebelasan insyaallah kiai nama mu aya we lah nya nek mangkosim atuh ajan deui jeung komat kitu kayak meunang berencai herang mah kitu ke pamain nyiapkeun hadiahna kitu pamain geura embarkeun bari hadiahna gawe daraekeun gitu jadi mulai insyaallah gini gitu insyaallah urang ge hayang haol kajenting bari jeung leuletikan ge tapi tetep urang itikad mah hayang gitu hayang haolan hayang urang maulidan bari jeung saya aya ge kitu hayang katampi urang kana ngagungkeun ka Kangjeng Rasul kitu tah urang ngagungkeun ka Tuan Syekh kitu tah intina mah urang hayang diaku kitu ku Kangjeng Rasul gitu sebagai umatna anu ngagungkeun Kangjeng Rasul urang ge kitu keneh ka Tuan Syekh hande aku jadi murid Tuan Syekh kitu tah akan urang saeutik urang korbankeun babarengannya insyaallah haik aya pertanyaan insyaallah nya mulai tanya pertanyaan insyaallah para jemaah ayo eta muadah muadah karena wiridan heula anu subah teh eta apalah muadah gitu. Oh dina muadah. Jadi bagusnya apakah wiridan heula apakah langsung muadah gitu nya. Sabenerna mah alus langsung ngan kusabab sing terjadi fitnah gitu. Ya fitnah teh maksudna kan mun begitu langsung urang muadah ya besing timbulna lebih loba deui nyahun bahwa eta muadah gitu nya. Gitu saestuna itu jadi perdebatan memang gitu biasanya si kaseuran mah memang lagi saya nama langsung itu saya nama kan ku selalu menyebutkan itu masalah menyebutkan karena fitnah itu bakal terjadi itu sehingga orang wiridan heula beres wiridan selesai karena lila waktu kan sebaralik gitu jadi nggak minimalisir fitnah karena gitu sebenarnya menang-menang wae terjadi masalah ya di muadah mah dari muadah mah kan santos rengse sholat Jumat nabi muadah tapi memang ayat terjadi perdebatan kita masalah muadah apakah itu bagusna apakah langsung sholat muadah itu sholat zuhur apakah kesan aurat gitu memang saya nama langsung gitu ayat memang dina lamun salama dina kifayatul ahyar apa nanti menterpat dina bulughul maram. Nah, itu beda konsep gitu, beda konsepnya maksudnya seperti kia pan pernah di Basul Masail apakah hadis eta teh apa asup kana muadah apakah henteu gitu
Jadi dina hadisna kieu, jadi dina hadis mah teu meunang hiji jelema begitu kaya salat beres salat fardu langsung salat deui gitu. Tetek atau asup apa henteu karena mau ada jeung Jumat. Ternyata eta mah khusus pikeun salat sunat fardu biasa. Jadi seperti kieu, urang teh begitu salat fardu aya langsung salat sunat teu meunang. Eta mah kedah aurat heula. Gitu. Tapi lamun dina Jumat mah saya nama langsung muadah. Kemudian sabun langsung muadah kusabab eta ngaraksa bahwa dina Jumat teh teu cumpon dina syarat sahna gitu. Adapun permasalahan dina muadah dina aurat teu masalah gitu. Teu masalah mah geus teu aneh itu kan. Perkara itu teu aneh gitu nya. Jamaah kudu diomongkeun heula teh. Nah, dan muadah mana? Hari abi mun begitu kurang teh. Sok ngomong kepada jamaah teh. Para jamaah sadayana urang ngalaksanakeun muadah heula urang nyampurnakeun salat Jumat urang. Sok kitu abi mah. Heeh. Nya teh kurang naon saur mah kira-kira teh timbul perselisihan mah. Gitu. Timbul perselisihan kadang kan kieu. Jadi memang itu kudu loba dibenahan memang gitu ya. Lamun urang dina muadah sabarma aya dina muadah teh sabarma perkara teh perkara ihtiyat sabarma. Ihtiyat. Jadi ihtiyat teh kurang kehati-hatian. Itu. Anu memang kehati-hatian itu penting itu sebab dicumpona dina syarat. Gitu. Dicumpona dina syarat. Aya asup syarat mah teu kudu. Mun bisa asup syarat dina ta'adud na Jumat, dina bimbingan Jumat, bisa asup syarat dina arba'in, dina 40 na, maka eta mah teu kedah muadahan, kusabab kita muadah teh, kusabab dicumpon gitu. Sehingga ihtiyat bahasan kurang hati-hatian gitu. Ah, eta mah henteu teh geus diumumkeun mangga, tidak mungkin mangga ngan kusabab eta mah kan di lembur Barobi mah ini mah kan di kota ieu mah. Ya asal aya Alfamart ge kota. Gitu. Padahal macam aya Alfamart pan di satu sebelah. Dencan. Jadi ketawa kan sekali perselisihannya. Jadi dan mutunan mau ada mah sakitu-kitu keneh agar gitu. Kalau mati mah ada mau agak mungkin batur mah. Mau dari kene mah ada semua capek lah salat Jumat terus capek. Tambah itu salat juhur keneh wae para jamaah sadayana bisi mengitring insyaallah urang teruskeun mang jamaah carlinya mangkosinnya acanya catatan aya para jamaah sadayana insyaallah urang ngadoa terus urang niatan kusab urang ieu niatan dek maulidan intinya maulidan itu urang dek kaayaan dek maulidan dek haulan tuan saya dek sebelasan anu jadikeun rutinitas urang setiap bulan. Insyaallah mudah-mudahan sadaya pengorbanan kurang dina dek maulidan ieu, dina dek haulan ieu, dina dek ieu sabelasan mudah-mudahan sing dibales ku Allah. Kalayan mudah-mudahan kurang sadayana kaing syafaati Kanjeng Rasul, kaing karidhoan ti Allah, kaing barokah ti Tuhan saya. Insyaallah urang terus lakukan kurang kalian mudah-mudahan Allah ngabimbing kurang sadayana dina kataatan. Terus urang doa Allah termasuk kurang doakeun anu aya di Palestina dulu urang sadayana nu ayeuna masih keneh kaayaan terus perang menghadapi Zionis Israel insyaallah mudah-mudahan bikin kaum muslimin anu di Palestina mudah-mudahan ku Allah sifasian kekuatan sifasian ku Allah nyata pertolongan insyaallah pertolongan Allah lebih dekat dibanding pertolongan urang. Insyaallah ini jadikan senjata bikin kaum muslimin khusus di Palestina. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kekuatan di jihad di medan perang. Berharapkan mudah-mudahan semua jadi syuhada, maut syahid, anu luka-lukana mudah-mudahan sing dijaga ku Allah. Kalian mudah-mudahan sing dikuatkan keimanan jeung katakwaan insyaallah. Begitulah para jemaah sadayana insyaallah mudah-mudahan urang ge sami mudah-mudahan sing sehat walafiat ke dina waktuna. Biasa hadir sadayana urang sasarengan urang tajim wa takrim insyaallah kita ngomong kemis kirinya urang ngaos deba urang ngaos maulidnya urang ngaos maulid sasarengan insyaallah urang bisa langsung urang ngaos maulid kirinya selebihna kumaha kaayana wae intina niat urang dek maulidan insyaallah urang ngaoskeun deba antara pi maulid gitu eta intina selebihna insyaallah urang sasarengan wae urang kumpul ngariung terus urang ngaos manakib itu mas manakib itu terus orang pilihnya insyaallah orang
Nyata ulang langsung mungkin berarti tausiah insyaallah nya. Cekap para jamaah sekalian bila ada pertanyaan hapunten cekap wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir